ngembangkan politik, ngembangkan ekonomi, ngembangkan agama. Cak nyana arung heula jeung aing cak Raja Kuntoro. Jol bae aya Malik aya Ibrahim Asmara. Jada dakwah galaunan di masyarakat. Aya itu beja ka Raja Kuntoro. Seorang Arab dedek pangadegna kaset selalu make udang-udang, kadang-kadang bisa kerudung yang mengembangkan agama lain. Gimana? Bagian tenggara bawa tadi ya Raja Kuntoro dibawa ditewak daek bae Ibrahim daek bae. Gimana anjing? Min Arab manis itu bapak manis. Bapak pula adalah Junaid Al-Kubra, Muhammad Junaid Al-Kubra. Bapak Aki mana berarti? Aki pula Zainul Husain. Bapaknya Zainul Husain. Bapaknya Zainul Husain Zainul Kubra. Bapaknya Zainul Kubra kedua Sa'ad. Zainul Alam. Zainul Alam, bapaknya Sa'ad. Zainul Abidin. Bapaknya Zainul Abidin. Sayyidina Husain. Sayyidina Husain. Sayyidina Ali. Fatimatul Zuhra. Atau siapa anak Muhammad bro? Cak Raja Kuntoro. Lu kuaing ditunggu-tunggu cak jana saya. Tahu yang aing. Namun siap menang. Lain bakal dikawinkan jeung anak aing. Tapi namun siap eleh dibebek beak lain siap. Tapi lantaran jadi wali Allah, itu tenang lah. Itu Allah baik. Menang alhamdulillah kawin berarti. Itu memang gak usah masalah. Tawali teh bukan ketenangan kok gitu kayak. Tantangan ku Raja Kuntoro eta kaum bae. Cak Raja aing bisa baraha jelema anu ku aing tantangan nusuk di didak eta ku ieu tenang amat bangun. Raja rada sieun raja. Cak Raja teh kapatina sia heula. Cak patina biasa ngebenyana ku kain. Parung jeung patisna duar eta ngajotos teu itu datang eta ngajotos teh teu Cak Raja Kuntoro jotos si bener atuh udah datang ke sini udah datang ngajotos di mana teu itu datang eta ku Ibrahim Asmara ieu keur cerita minjihati ilmu lamun minjihati sejarahna atuh loba tama tah ku Ibrahim Asmara ditunjukkan guling sia galepak tinggal raja lagi kekekelah diri ayo jadi ayo bayasin apa Abu Jahal sakit itu gagahna ge adu hari penyegangjengna ge tetep bae ngerenyem sieun Abu Sufyan sakit itu gagahna ge jawara geledegan melo we kakangjeng abi tetep bae sieun jawara kawaliu mah di tukang doang ngomongna geus diharepan eta boga si aing si mamaung. Nah, ini Raja Kuntoro lantaran disaksian atau para penggawa-penggawa malah sebagian rakyat-rakyat lagi nyaksian karena pertarungan Raja Kuntoro dan Ibrahim Asmara lain barasan cek Raja Kuntoro aing daripada ieu gelut eleh aing memaningan geus bae nyerahkeun diri bahaya ieu mah bahaya lain barasan matana bangunan imam ditipuran kadong dong banget. Aduh pencah mana dulu. Lantaran tuh make penca Ibrahim Asmara masa koru cilat-cilet bang. Tuh make penca permainan di urang kan terus bubuh cikaret, terus bubuh cikalong. Besi teh segala aku tuh tak ketetek baik. Eta pepecahan gitu teh tadi ku Ibrahim Asmara mangan didelek doang teh dilawan sautak setik teh maka lain rarasaan cek Raja Kuntoro geus kula teu kudu tarung jeung anjeun cicing di istana cek Ibrahim janji kumaha deuk dikawinkeun jeung mana ieu anak anu ieu nu kadua ngaranna Murdani kula mau bisa kawin lamun kasut Islam tadi. Mangga kasutkeun Islam, kawin rajana encan. Raja Kuntoro encan. Berangkatlah dakwah Ibrahim teh. Ngan cek
Ibrahim teh kula ieu kagok dakwah lamun bapak dan asup Islam. Kuarina hiji jeung dua asup Islam selamat tak asup Islam dikubur ku kula. Weh, minantu kiamat terjadi. Ya Allah. Nah iyalah seorang pendekar mengamilisian Islam di orang. Ya otomatis raja langsung baik asup Islam. Saya asup Islam kekuasaan didikan ke Ibrahim Asmara. Silakan. Nah Ibrahim tawadu tetap menjadi raja ma'abah baik. Ulama bergerak doang. Maka bergeraklah anak-anak di masjid pun gede-gede di lembah 50% asup Islam saat itu. Ngan kaburu kabeh di Islam pun ke Jawa Tengah Jawa Barat kaburu maot boga anak lah ngaranna Sunan Rahmat Ampel. Tidinya lah Sunan Rahmat yang pondok pesantren boga santri tilu hiji Wirajaya, nomor kedua Abu Hurairah, nomor ketilu adalah Ki Ageng. Tilu tak boga santri teh ya. Aya deui nambah ge ulah aing mah boga santri teh tilu bae cak Sunan Rahmat. Kuari mah hayang paloba-loba santri. Paloba-loba kuari mah kiai teh boga santri teh baralik ya aing mah kajen teh gojeng. Itu kiai teh tuh turun urang Sunan Ampel deui ieu boga santri. Nanti lu boga santri dididik, mimiti dididik ilmu Islam, terus keimanan, terus karena keyakinan, datang ke dididik ke Sunan Rahmat teh dipendem 40 poe aya nu 100 poe. Nu tilu jelema teh kalau ilalawar sama. Lantaran Sunan Rahmat teh dididik ku Ibrahim Asmara teh model kos kitu. Geus jana daripada loba-loba ngan saukul berebut berkat, mendingan tilu bae. Jadi benar terjadi kan sambut berkat lantaran itu diberi ilmu keyakinan. Asal aing memuntun hari ini beda, kan gitu kan. Tapi kerjaan sama aing mah beda. Maka kada ketanana bohol bupati deh kali itu. Proposal deh, TPT nih, sasakalana batulah Indonesia teh aya na Islam kumaha. Tah, nya maka danyekeun ku bungkul sia teh deui. Jadi kalau atuh kenja, atuh kalau atuh kenja. Nah, tidinya budak tilu dong santri Maulana Ishaq bin Adi daripada Maulana Ibrahim datang kadir. Barang datang tampil Maulana Ibrahim atas aya ge Sunan Rahmat. Asar datangna. Nyana dibarengan ku dua anak, boga anakna hiji Sayyid Abdul Qadir menjadi Sunan Gunung Jati Cirebon. Nomor kedua Dewi Sarah putra awewe ini bakal dikawinake kita lah saya jual di sana. Nah, ini barang datang asar ke berjamaah tilu ane hiji Wirajaya, dua Abu Hurairah, tilu Ki Ageng, cak Maulana Ishaq, tak ieu kakarak nyeun pesantren. Lain si tilu gagal sia. Jaki itu eta baheula. Ayo apa santri menerima pendaftaran murid baru. Baru yayasan yang lembaga itu mau pesantren. Proposal sama mana. Jadi cakur jeung ilmu kawalian. Atuh urang mah boga ilmu tinu jadi kan yakin gitu dengan berkat yakin eueuh. Malah ngaisak datang beres salat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ceritakeun keayaan, ye abah mah baheula kitu. Biasa ramah tamah. 3 bulan diampel cek Maulana Ishaq kulainan di bagian tenggara Jawa Timur ka dieu. Di mana? Ka hiji daerah Lambangan. Datanglah kadinya. Wah, Hindu jeung budak. Titip ieu anak. Ngaran Abdul Qadir jeung Siti Sarah budak keneh. Mun mangga itu terus teh pesantren teh tidinya teh tilu murid tapi terus kembangkan muridna ke laporan ke dakwah kis waka diceritakeun ilmu nu tilu urang nyaritakeun Maulana Ishaq ka dieu ka Belambangan teh dakwah asal dakwah ditimpahan ku budak asal dakwah ditimpahan ku Hindu terus ditimpahan munajat ka Gusti Allah jauh kanjeng Nabi Khidir alaihi tekanya bahwa sugan teh lain kanjeng Nabi Khidir. Jadi ucapan terlalu hebat waktu datang ke Indonesia Maulana Ishaq teh ilmuna
Bukan datang ke tahapan Ibrahim menjadi kakaknya. Kakak jadi solihin doang. Si kaki-kaki dakwah teh atulah konyol. Daripada paeh keur dakwah atuh gani nuntut ilmu lah. Kudu ka mana abdi nuntut ilmu. Tah dibere. Tek zikir. Di mana abdi ngawirina tuh di Gunung Slangu. Di Gunung Slangu naiknya ka ditu. Datang ke iraha abdi zikir teh, datang ke banyu nu aya di dinya wangi. Datang ke banyu nanti sebangun banyu. Datang ke banyu di dinya wangi kakarak turun. Lamun banyu can wangi ulah bakal turun. Zikir yana di luhur Gunung Slangu terus 1 tahun 2 tahun can wangi-wangi ke banyu. Kedua tahun datang dari kaki-kaki zikirna ulah boga perasaan kukumaha nu boga rasa zikir ge Allah bae ulah maneh serahkeun sadaya-daya ceuli maneh ceuli Allah mata maneh mata Allah jasad maneh jasad Allah gerak maneh gerak Allah ruh maneh ruh Allah sok kitukeun gerak dikitukeun dengan iman zikir ka Allah bae mun ulah mah heula carita bae ngeulana ulah aju kikituana nggak ada galana, kamu kikituanan lain, tungtung mah boga karomat, gimana datang, lah, yang cerita batur gak guru tuh pada tadi 40 tahun, banyu-banyu nu aya di dinya wararangi, makanya ada nyebutkan Banyuwangi. Datanglah ka kuari ngaran lembur eta, lembur banyu, nah urang Banyuwangi na gitu nyaho. Dari ayah di dia kita, orang Banyuwangi, nu ngararaji di dia, orang serinya, na seri, mendetanya, yang seri kena seri. Gemuyu, iya, orang kan, bosan. Itu orang, gemuyu, ya ngegemuyu, ya ngawangkang gemuyu. Kita kan apa-apa lah. Nah, cerita lagi, Banyuwangi. Tajara teges bunga luar biasa lantaran banyu geus wangi geus datang berarti ciri kamaripatanan geus aya. Iya ciri jabaulana isak teh bunga amarwata suta. Yo bae aya sayembara. Cek raja Belambangan saha jelema anu bisa nyageurkeun putri kaula Dewi. Ya, kitu Sekar Dadu bakal dikawinkeun jeung anak kula jeung dibere kerajaan Saparo. Eta nya di luhur gunung teh. Iya, berarti dakwah ya jadi kuari. Masya Allah. Turunnya nah ke Belambangan berhadapan jeung raja. Ternyata ngagoler anakna Dewi Sekar Dadu. Ieu teh geus berbagai dokter, geus berbagai dukun, berbagai tabib. Luar di dalam negeri nyana geus ngutus jin jeung sagala rupa kita nyageurkeun teh cager. Saha nu bisa nyageurkeun saha bae pokona dibere saparo kerajaan kawin anak kula nu ngaran Dewi Sekar Dadu. Nyana munajat ka Gusti japanyu ke geus wararangi katuna. Manya awak kula teh diwangikeun ku Gusti dengan mukjizat para rasul karomah para wali. Bere atuh abdi kukucuran karomati para wali jabukti geus japa abdi teh geus ngawangikeun banyu nu aya di sekitar ieu malah ku abdi teh diganti ngaran sekitar ieu mah disebut Banyuwangi bae jadilah Banyuwangi sok mana nu muriangna tah ieu langsung zikir ka Gusti Allah terus ruhanina dipetakeun seperti aya bantuan ragap tapi ulah antop diliti dina sirah kitu karomahna so ragap tapi ulah antol berarti dikieun datang ka sukuna jempol eta Dewi Sekar Dadu sudah alhamdulillah raja kaget aja ibu udah hebat amat ini dan dikirkan teh untuk kalau mundur lembur aya lembur yang kitu teh urang ya kurang lembur mah edan air ya itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala budan
tidinya langsung ditikahkan diasupkan Islam bapak nama itu Raja Belambangan Islam kawin terus dari diberi separuh kerajaan tidinya lah nyana dakwah terus di Banyuwangi dakwah alhamdulillah jelema arep bisa nyelah masjid musala majelis taklim terus anak buahna loba ngajar yang singkat luar biasa 7 bulan kerhamil Dewi Sekar Dadu nyana tekuat hayangna Islam ke mitoha datanglah ke mitoha dan kita datang ke mitohana diajak asik Islam cak mitohana anak aing usia bawah tapi aing kudu ngajak ke aing mah kehelanan tahu sia jeung aing ieu raja biadab jasa perbangunan raja teh kos kitu tah persis kos omong mau diterusin lah pokoknya raja teh kar itu masyaallah cek Maulana Isa lawan ulah tetap munajat nyana ka Gusti Allah begitu munajat ulah dilawan tah aing lali mah kitu antara maju jeung mundurna kumaha ilham urang mah pandemo teh pokona asal duit bae belakang bertanya itu bau ini Maulana Ishak mah padahal mah wawanna anu luar biasa wani jeung raja teh lain wani leutik wani jasa geus dibere saparok kerajaan geus gabogaan kekuatan raja berarti Maulana Ishak raja ngan minantu jadi raja lantaran diberi sebelah kerajaan sebelah Belambangan dibikin kabeh ka Maulana Ishak lantaran manehanana ilham jangan ngalawan raja nyerek kanan antep kadek ini ya inditlah Maulana Ishak indit dari kalemburna kabutuh munajat ka Gusti Allah datang ka iraha abdi kudu balik deui ka dieu ka Indonesia kebenaran ka 8 bulan wabah loba jasa penyakit anu bisa kependung isuk penyakit sore penyakitan isuk pae luar biasa nurutkeun cek ilmu kerajaan ini adalah pembawaan roh anu dikandung ku Dewi Sekar Dadu dengan taknyana geus gabe-gabe ka anakna sia dek Islam terus sabodoh dek untuk dia sabodoh awas lamun roh lahir ka dunia anak sia ikaun sia mengsedikitkan dibunuh jeung sia-sia itu raja teh baheula mah ngabogaan ilmu gaib modal kosara itu hitung-hitungan kebudayaan anak jeung kehinduan anak eta orok datang ke 8 bulan prosot lahir ke dunia lantaran utusan raja ayah ikan dibungkuslah ku Dewi Sekar Dadu rapi diasukeun ka peti persis kos Kanjeng Nabi Musa bawa ke laut bawa ke pantai Banyuwangi terus dibawa ngangkeun cerik Dewi Sekar Dadu balik ke imah teu kuat meuleuh anak tetapi tiba-tiba aya kekuatan batin cak batinna teh ulah dicencerikan sebab etalah anu bakal teruskeun perjuangan bapa maneh Masya Allah ya karena itu tah ilmu kewalian teh perkara itu sebelumnya Dewi Sekar Dadu keun bapa maneh teh bisa neruskeun lantaran izin meureun anjeun nu bakal neruskeun cerit di jero kamar kubungah lantaran geus aya ilham terus nangklung orok datang ke Gresik di Gresik dirinya kapanggih ku seorang janda kaya ngaranna Nyi Ageng dibawa ka imah sambil dibawa ka imah bunga amat jadi gede jadilah Sunan Gresik jadi Sunan Gresik putra Maulana Ishak eta teh nu tadina ngangklung di laut kos itu teteh Sunan Gresik eta teh ngaranna Ainul Yakin atawa Raden Paku julukan Raden Paku panjang mun dicarita heulanan ieu mah Ainul Yakin lantaran ngabogaan keyakinan geus datang kana Ainul Yakin pangluhurna yakin Ainul Haq ilmu yakin Ainul Yakin hakul yakin nyana dibere jurukanana Ainul Yakin eta teh Raden Paku eta teh Sunan Gresik putra daripada Maulana Ishak jadi berarti anak raja terus raja aja udah begitu di Gresik teh Sunan Gresik teh jadi raja lantaran anak raja Sunan Rohmat anak raja
Abdul Qadir jadi di dia tah Sunan Gunung Jati anak raja Maulana Ishak berarti. Jadi ya teh kabeh sunan wali tangan waya di urang dia adalah raja kabeh. Yang diceritakan moal anggota minggu. Raja kabeh anak raja tah. Beres ceritanya terus nyana jadi raja di Gresik. Sunan Rahmat sepuh na ieu pupus. Mencetak wali tangan nu aya harita teh geus jarabi wali sanajan ngarorakeun nih. Jadi ieu suara Islam geus menggema ngan bukan mendunia saat eta. Eta teh tahun sekitar 1300-an berarti kadieu tahun 1350-an. Tah eta Masehi berarti 700 tahun yang silam. Begitu maot musyawarahlah ayat 40 wali Allah hadir saat. Ketika Maulana Sunan Rahmat Ampel maut, nah 40 wali nu aya di urang 7 sekitar eta aya deui nu kita termasuk wali sanga jumlah 20, nu di luar negeri aya 20 hiji 40 hiji wali Allah. Musyawarah menetapkan seorang raja yang ngadirikan yang ngagegek Indonesia ngadirikan Islam, maka ditunjuklah Raden Patah Demak. Eta teh di beakna harita di beak ketika Sunan Rahmat maut di beakna Raden Patah. Jadi dengan tetep Raden Patah teh eta teh julukan ngaranna mah Hasan, boga adi ngaranna Husein. Eta teh anu kadiputu ka Kalimantan, panjang heula dongengna. Ngan bapak lantaran Maulana Ishak teh Maulana Ishak kawin ka ieu geus kadinya we jadi Raden Patah teh ngaranna mah Hasan. Ai adina Mas Santren sarua di Raden Sunan Rahmat ngan adina mah terus di Ampung Raja ku Majapahit di dieu teh. Nah, Raden Hasan mah Patah teh dijuluki manehanana di Deep kita jadi raja. Embung baik-baik terus jadilah raja. Mulailah tidinya bergerak didukung ke seluruh wali-wali Allah supaya ngembangkan agama. Dakwahlah terus Jawa Timur, Jawa Barat, tadi Jawa Tengah, Jawa Barat, tadi Syarif Hidayatullah. Insan aya Banten mah harita teh lantaran Maulana Yusuf naleuti keneh kakarake keur dipendem keneh Maulana Yusuf di kamar tuh memang keluar salila 7 bulan. Jadi ngadidik anaknya kok gitu urang mah ngadidik anaknya dibalikan es krim, somai, PS, dari baroga HP dipilih hiji di hiji. Jadi bicara betul ngembangkeun agama lah teh urang mah aduh asana jalan rawu jeung daenan gitu ngaranna jeung masa kewalian. Tidinya lah bergerak masa keemasan Islam mendunia saat eta Demak Tinto terkenal mendunia di bawah Raden Patah. Mantap lamun urang ngaca didinya di Masjid Demak, ukiran-ukiranana ngan hese lamun ngaca ukiran teh kudu aya darah seniman tina bahasana jeung ukiranana jeung soko-sokona. Soko teh artina itu tihang-tihangna nu kuari geus diganti aya kemonesan jeung kaahengan ketika ngabangun masjid eta teh lantaran ieu taqarrub heula ka Gusti Allah. Kita mawa hiji-hiji wali, kita mawa tihang tadinya bari dibawana teu ngeunang dipanggul kuduna make jeung datang sorang. Jadi tangkal jati beresan teu hiji wali. Nah iya dengan kekuatan ilmunya dikirimkan ke itu sakumaha Presiden Saddam Hussein mirip hak. Jadi kirimkan, jadi dihadiahkan Bismillahirrahmanirrahim berangkat sorangan kita Demak. Loh, kita ya surat nadinya kiriman Raden Syahid. Gimana loh kiriman Raden Syahid. Kiriman Syarif Hidayatullah. Kabeh tinggal hiji deui kakurangan. Tinggal hiji deui kakurangan. Tak itulah dari tanah. Nah iyalah. Jadi berarti itu Gresik putra raja, Ampel putra raja, putra raja. Terus tadi Raden Syahid ieu putra raja. Kadilangu kabeh ieu putra raja. Syarif Hidayatullah raja. Jadi raja nya jadi wali, nya jadi raja. Urang mah RT acan nya hese deh.
Bisa balik. Jadi itu ulang teh keturunan gitu. Ulama-ulama teh mal keluar di Maulana Ibrahim Asmara jeung Maulana Isa. Tidinyalah 9 wali ke 48 kali anak, 48 kali minantu. Itu jauh tidinya kabeh oge. Jadi kita rombongan keluarga di 2 keluarga wali sangat keluar tina Ibrahim Asmara jeung Maulana Isa. Terus kadina anak incu mau teger agama lamun lain dicekal keturunan Kangjeng Rasul. Tetep bae kudu ku para habaib dan anu lurus kana pangkat wali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ala kadar cerita ini meneruskan kerja akum burhanun Rabbikum datang ke anjing burhan seorang nabi, seorang rasul nunaran Muhammad diteruskan ku anak incuna burhan teh numantak masagi segala rupa perang siap, gelut siap, ngajampe siap, dakwah siap. Di kekuatan anak luar biasa lantaran boga keyakinan. Di mana anak lancang ngebogaan keyakinan, cabut dididik deui ku bapana. Ulah wakan dakwah ya ai kuarina, waris anak leutik ini titah dakwah disebut pidaci. Geus balandar rumahan tuh jadi dakwah lagi orok. Aduh ngadengikeunana lu geus wisan. Pan oplok kabeh. Oploan ini kan apa oploan tidak sih? Itu lah baca tolong kan ada sama itu. Nulis wisan. Dari dakwah budak atau budak lah tu 7 bahasa. Bila orok atut. Jadi kos itu kabe sedereres. Nah itulah Maulana Isa meminta balik deka dia. Mau yang begitu tinggal ayat keturunan ngungkul. Terus kade lupang sepuhnya adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Terus gagal Tuhan putra, iya duka Banten Maulana Sultan Hasanuddin. Tak ialah Maulana Hasanuddin ya lain bantrak keuneun ilmu lantaran nyana dididik ku Syekh Hidayatullah waktu dibere ilmuna di Masjidil Haram di dieu diasupkeun kana kantong jasa berangkat ka ditu dibere zikir ngan 9 doang ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Beres dia kita balik ke dia sorangan. Gimana cek Syekh Syarif Hidayatullah. Deku Ibrahim baca zikir 9 kali. Ulah namas dibaca zikir 9 kali. Eta di Mekah hiber ka Banten kada mantak lari gesnya ulah malah mobil enggak balik. Nya coba berbaca la ilaha illallah 9 kali coba. Aja udah bengkean gituan. Masyaallah. Saya ini cerita wali layak diurang bagai ini menjahatil ilmu lain menjahati. Ini bareng jeung sejarahna. Kita Syekh Hidayatullah yang kalau mendarat manawan ayat kata ayat data-datana wali nuka mana balupat data-data. Maulana Hasanuddin nyekal tarekat manawan ngembangkeun di Banten teh aya kabeh ngantak kuaritet putus. Tarekat Maulana Hasanuddin kajian tinggi itu bagus di Banten putus. Lain lalagaan putus, sepeda itu bagus mana baik ilmu Maulana Hasanuddin putus. Mantap lu gemar. Kok bisa nyawa gitu? Pas ditulis. Lamun aya muridna ditulis, mun aya muridna ditulis. Tah, datang ka Kiai anu, geus ka dieu teh. Lantaran hese neangan si muridenan. Di Sunan Ampel nyekal tarekat naon ka mana loyogna Sunan Kudus. Nah ieu teh nyekal tarekat naon ka mana loyogna. Aya kabeh ge. Kemudian Raden Syahid Sunan Kalijaga. Nah ieu tarekat naon ka mana loyogna. Ieu teh nu araya diulang teh kaluar ti dinya kabeh oge. Mantap deh, ayalah anu anyar datang ke urang dibawa ku Syekh Abdul Karim. Kiai Ahmad Fatih disambat, ialah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Nah itu dibawa ku Syekh Abdul Karim ka Banten mah putus Banten. Tarekat Syekh Maulana Hasanuddin diganti ku tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah larina ka dieu ka Banten terus berkembang teh nu ka Cirebon aya, nu ka Garut aya hanya 3 jelema baheula teh. Terus dikembangkan di dia warga ini termasuk putus lantaran neangan muridnya. Ketika
jika baheula Said Abdul Qadir ieu mazantren di Sunan Rahmat eta teh terakhir kumaha ieu teh konsep supaya ieu agama maju hiji bae ulah hayang dibere cek Sunan Rahmat ulah ngarep-ngarep dibere putus pepegatan jeung dunia jeung jelema ulah aya di jero hate hiji bae nu aya ngacik di jero hate teh Allah bae sakitu tah eta lamun bisa eta kembangkeun agama di mana bae mun can bisa eta kajin ku kumaha ge siang ngembangkeun agama mengpele eta teh hese datang ka keluarga teh lantaran eueuh pernah bukakeun sejarah pesantren mah kitu tah terakhir Maulana Syarif Hidayatullah eta Sunan Kalijaga teh pita guru kadinya Syarif Hidayatullah teh sepuh teu narima cekna ieu mah aya hiji jelema ngaranna Syed teu narima barang dibejakeun keturunan anu oh ieu mah dulur asup ka dieu sakara dididik ka eta teh perpaduan ilmu nu dituju ilmu nu dihijikeun mantap luar biasa Raden Syahid Nyai Sunan Kalijaga menyanyi bisa ngawayang bisa nyana mah terus dakwah bisa tah eta teh tidinya jadi ngalalakon kula menceritakeun wayang hiji-hijina wayangnya lantaran atuh tidi teh aya ilmu kawalianana tah ieu teh ngaranna teh tini-tini kitu asina kemudian hiji di negara naon ngaranna atuh sia mah datang tonton meureun deui ngarah Geus lamun dina ilmu pawayangan mah diganti ke ngaranna diganti Kanjeng Nabi Adam ke boga anak ngaranna kitu lain ngaran anu biasa ngaranna terus datang ke Arjuna datang ke Semar eta teh wali yang diganti ngaran di ilmu pawayangan kitu teh aya sang yang menang sang yang wening eta teh anak Kanjeng Nabi Adam boga ngaranna anakna sang yang menang boga anak teh ngaranna sang yang wening boga anak teh ka dieu ngaranna teh Ngastina boga anak teh ka dieu ngaranna Arjuna boga anak teh ka terus eta teh ngaran pawayangan ngaran landihan kawalian oh kitu udah coba teangan dina sejarah Kanjeng Nabi Adam boga anak ngaranna sang yang menang deuh ulah ngaran sang yang wening deuh eta mantap lamun teu nyaho dibahayain terus gitu teh dihadiahan ku urang ilahi sang yang wenang sang yang wening ai nyaho mah di ditu lah itulah oh yang lamun teu nyaho ulah bahaya kan datangna ke nya aduh tak gitu da ieu terus ya mun dicaritakeun Gus Dur tina Jakat Tingkir mantap nyana ketika ngobrol di Jakarta, tak baik ngobrolkan kula, itu saudara saya. Kagetan, malah orang Tangerang diajakan ngobrolnya, itu saudara saya. Tidak lihat itu saudara saya, cuci itu saudara saya, sekira. Bingung. Lantaran atupan Kiai, ya Bapak Agus Dur masa, ya Wahid Kiai Putra, Kiai Hasil Asari nyarahun turunanana, ai kade nembusa ka mana? Tak nyahun nyana. Tak Gus Dur mah langsung darah biru kerajaanna dihijikeun ku nyana. Itu saudara saya. Nyana nyaritakeun di Banten saudara aya dua cekna teh barang tek jarang langsung nah gitulah jelema-jelema anu luar biasa sekaluar tina ruang lingkup walisana kabeh luar tina ruang lingkup walisana jadi ngan moal kuat tak gitulah nu mantap ieu teh bakal aya deui ge bakal aya nu jadi raja kuari keur mudina dididik ieu turunan teh Jakat Tingkir kan orang mau Jakat Tingkir tadi film sih. Sata, bisa bener Jakat Tembung, Jakat Tingkir kan bisa bener nasa. Iya tidak sejarah kewalian ke iraha bae kukula dibongkar. Ira tak. Nah itu julukan mementak Arjuna teh Semar teh kemudian Sami Haji teh kemudian si Cepot si Gareng si Udel. Eta ngastina teh dari negara aslinya mengaran jelema wali ngastina teh ngan kulantaran nganehanna nama istimewa jelemana keur waktu hirupna tah aya dongeng ngastina teh mantap dia mah nongton teh jauh di dituna bila kerja dan mantap diceritakeun
minggu hari bakal nahaol Senin Selasa kula insyaallah bakal zarah keliling Wali Sanga nu tadina 2 bus wari geus 7 bus bakal ngadaharna kumaha eta 7 bus keliling Wali Sanga ge ka ditu kadang-kadang kula sok dongeng kadang-kadang ilmu maten teu bae ieu bae kudu dicukupkeun ta dongeng Wali Sanga ala kadar kos kitu. Terus sejarah pesantren mah moal kaluar ti Wali Sanga asal kaluar ti sejarah Wali Sanga dikutuk. Sebab terus ayat di dituna wali-wali teh ieu nyumpahan mantap kula osok harangan sebagai kiai anu ngangsong-ngangsongkeun proposal kena sumpah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskeun sarta ulah keterlaluan teuing bae. Tadi mah teu pati dijelaskeun ieu teh boga sumpah geus ngembangkeun agama melalui pondok pesantren salaf kudu ulah pos kitu kudu. Kena sumpah tertutup bahaya luar biasa. Iman di awali Allah diurang. Moal gede agama diurang, dicekal ku kiai salaf, lu kiai na selalu kos gitu. Sumpah-sumpah nage jelas. Eta ayat 10 bahasa waliullah di antara kalimusodo. Kalimusodo teh sok aya di pawayangan ge. Eta teh senjata wali di antarana kalimusodo. Lumpang ka mana bae ge kudu mawa senjata kalimusodo. Kalimusodo. 2 kalimat syahadat diganti kurang Jawa Raden Syahid ngaranna jadi kalimusodo. Ayat 10 bahasa wali nu di Jawa. Insyaallah teh kukula hiji-hiji dan naon aya kabeh ge. Ieu di ilmu sejarah kewalian kabeh ge aya. Tinggal urang nyawa tah nu ngageugeul Banten bae ge urang asup ka Pasar Rau di dinya teh aya nu gaib kudu salam heula. Itu asup ka Kesultanan kudu aya kula sok dongeng bae ge sarua ka Cirebon ge. Nu ngageugeul na teh ngan nyana kuari keur ceurik bae. Sababaraha kerajaan gaib kuari ceurik lantaran kita disampaikan kuari ka umat kok kararieu amat ieu kiai-kiai bae siapa sakitu disampaikan. Tidak sampai ke dasar kitu doang tah geus puguh pemerintah ieu kiai-kiai kok kararieu amat. Kareri ieu teh buga ibu kerajaan karari teh ieu teh kunaon kararieu. Mentak bekiciut bae bekiciut. Ulah diharapkeun agama selama kiai na teu boga keyakinan anu luar biasa ka Allah Subhanahu wa ja'akum burhanun min rabbikum. Geus datang ka ranjeun kabeh burhan yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina. Disurunkeun ka ulan magung ka ranjeun kami nuran mubina kana cahaya anu nyatayani Al-Qur'anul. Cukup atuh jang utak natik politik, cukup atuh jang utar atur ekonomi, cukup atuh jang utar atur budaya. Quran kitab langsung ti bedana Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang mah Quran teu pati dibaca-baca tapi Belanda, buku Amerika, buku Rusdi dan lain-lain sebagainya. Khusu amat bacaanana. Eta betul na Quran teu kaharti, atuh lamun teu kaharti teh cak Allah kudu ngarti. Kudu ngarti atuh geus sia geus baheula teh maca Quran teu ngarti, pang sakola sia jadi ngarti, atuh supaya ngarti sia kana Al-Qur'an. Mondok atuh berarti geus urang teu mondok teh doraka kabeh. Lantaran teu bisa maca Quran, teu bisa ngahatikeun Quran. Cak Allah, sabaraha aing mere umur ka sia? Hah? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dipake naon datang ka teu bisa maca Quran acan sia? Hah? Apakah aing salah ka sia mere umur 60 anu ku sia digunakeun mah nonton TV doe? Hah? Tuh salah ka aing, lewat sia ka ditu. Jadi kumaha urang teu berdaya? Salah urang umur 70 tahun teu bisa maca Quran. Mata keret datanglah aing maca Quran teu bisa ngahartikeun teu bisa aing mamaningan ngadengekeun deui geus silawak ja Quran keneh balik mawa udut lo mah aing geus ngadengekeun lagi geus alhamdulillahirabbil alamin sadar diri maca aing teu bisa lamun bisa maca teh Quran teh ulah datang ka eleh jeung majalah kok aing maca majalah mah daek maca Quran daek kok aing maca Quran teh daek sih tanyakeun ka diri urang goblok amat siawak diberi umur diberi kesempatan diberi harta diberi nyawa diberi sehat teu daek maca Quran goblok siawak atuh mereka awak
tuh cai Ibnu Arabi teh Ibnu Arabi keur naleukeun jelema keur ngejegeran kuda cepret Ibnu Arabi kayak itu namanya kuda akal maka iya kuda sekarang coba tadi cek Ibnu Arabi teh coba tadi eta pecut da bilang ka dieu dicekelan kundusna eta si jelema tinggalna dijegeran jeger padahal naon dia kiai jeger geus gogoleran kunaon abdi ieu kunaon salah naon mendingan nyepretan sia daripada kuda emang bilang gitu kuda mah dicepretan ngan nakal dan sia mah teu daek salat ka Allah nakal mending kuari kecuali Allah mah Masya Allah luar biasa ngadidik mirida seperti eta namun kuari kukula dijegeran atau bahan kula dilapor ke polisi Ciuci cina nampilingan aing laporkan ke polisi padahal mah keur dididik jeger sia bongan teu daek salat jeger sia bongan teu daek zakat jeger terus ciuci mah polsek ai padahal balain itu kunaon ya kiai bongan sia teu daek salat daripada sia nyepretan kuda nu nakal mending sia lantaran sia ngakal ka Allah tuh nurut murid padahal mah kok gitu kan murid kuari coba muji guru lagi sadar murid baru yang karena itu lantas keluar aja tumbung nanti membuah daripada mempilingan murid mempilingan ulangnya sorangan mempilingan itu ya Quran coba Masya Allah kunaon gitu toler padahal ketika kurang dibaca kemudian diartikan luar biasa dan cerita kunaon ketika kurang dibongkar sejarah nu bahula zaman Kanjeng Nabi Ibrahim zaman Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi sadatang kaum musyrikin munafikin Yahudi araya kabeh di Al-Qur'an ketika jaritakan perpolitikan aya kabeh di Al-Qur'an ketika jaritakan perekonomian aya kabeh di Al-Qur'an bener batil kabeh bacaan kitab mana deui atuh cukup ya nuron mubin atuh tahun dibaca Masya Allah maka diterima zaman yang amani maka anak penjelman wariman orang alhamdulillah orang iman ka Allah wa tasamu bihi kelan ka Gusti Allah nyekelan ka Gusti Allah teh nyekelan aturan-aturan Gusti Allah anu diatur ku Al-Qur'an karinta kalau dia pemerintah mah separo nyekelan separo untuk separo anu lain pemerintah mah nyekelan dia bisa dibaca dengan nyekelan doang jangan nyekelan tapi dibaca jangan ieu urang hayang wa tasamu bihi nyekel pageus cak Quran haram cak Quran halal cak Quran makruh cak Quran akan kumaha Al-Quran geus waktu suami itu kumaha cak Quran betul tawar menawar cak Quran pula henteu cak Quran wajib ya cak Quran sunnah betul tawar menawar waktu suami bihi jadi bolos mutlak Al-Quran teh ayat tawar menawar sama sekali. Nah, yang belum iman ke Allah, dikelan ke Gusti Allah Al-Quran dipakai pasal itu diluhung fi rahmatin. Jaga di akhirat bakal diasupkeun ka surga Allah nu pinuh ku rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin jaga di kuna wa fadlin dibere fadl ku Gusti Allah ya nikmal ainun lat wala udhun sami'at. Bahkan yahdi ila ilaihi siratan mustaqimah. Dibimbing ku Allah ilahi jika Allah kan diberi hidayah menuju siratan mustaqimah di dunia beragama Islam bersyariat lantaran orang ngaji cinta ke Allah naik bertorekat lantaran merekatna bener naik di berhakikat ialah hidayah ngarana di dunia kan jadi surga mau di akhirat mana mataknya nama paeh jeung teu paeh teh akur bae lantaran geus jadi sorga di dunia na mangga nyangakeun ka Gusti Allah sadaya-daya mantak mualimah lainna wa taqiyan takiluna hanya pindah alam doang mantak urang make hadiah ka para wali Allah teu maot walimah mantak waya apa waya anjab tah eta waya sadat eta teh maraot cenah mah aktob anjab sadat jeung sajabana rijalallah ibadallah nah eta teh gituna nah eta teh lantaran teu maot mantak dijieun lah si eta siran Abdul Qadir rijalallah ibadallah gituna ayeuna pare urang maca salamna aya salam wudhu teu maot matak sering wali Allah mah ketika
Assalamualaikum ya aulia Allah. Jol. Waalaikumsalam. Datang ke dia ngobrol. Apa kabar? Ya, sabar. Maka kaya bisa kewalianan. Oh, kerewus cina gua ini. Orang balik ke kerja mana? Mana kena baso begini. Kewalianan centung ke apa kulinya. Diajak kewalian cina gua sepi dia lagi. Kita udah gitu lah. Sajan ku kumaha aja ulah neng deh. Sebab cilok bebeja pas gitu mah. Sorangan guys. Oh ayahnya nak kan. Jadi loh, bukan tembong batal mulut tembong. Kuya yastaftunaka wallahu a'lam. Jadi orangnya tidak cukup sekira untuk orang zikiran. Siapkan tasbihna, kenceng mawan meloba, dagang kadi jual. Kaiji nomor kedua ba'da haul orang libur sanggup berikutnya minggu berikutnya kakarak orang ngaji ini. Mudah-mudahan orang kabehan diberi panjang umur, diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jembar ku Gusti Allah, jembar hati, jembar dunia, jembar segala-galanya. Dihijikan dengan para wali-wali Allah, diselamatkan di dunia wal akhirat, dibarakati umur Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ya radhiyallahu ta'ala an sahabatina ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafaa billahi 'alima. Sallu wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi etik informasi tak kumaha biasa kurang gitu sok marawacai besi pohodong ya sok marawacai mawana saurang hiji jang urang kene jadi urang saurang hiji jang urang kene yang sebagian mawana sadut atuh teu masalah sababut teu masalah yang ieu mah beusin kita dieucai marawacai ngan eta aya rasa kalana tuan Sabdo Qadir macai ya dongeng setik jadi setik yang jadi tuan Sabdo Qadir jadi sudah bahwa mun aya kula mentaka kula mun kula saknya netah los cokotan tai berarti kabla dituna cai nabrak jukut sekitar masjid kula los darah terakeun sadaya dari mana boleh mata maneh mata Allah jasad maneh jasad Allah gerak maneh gerak Allah ruh maneh ruh Allah sok kitukeun gerak dikitukeun ku nyana ieu mah zikir ka Allah wae dan urang mah heula keur carita bae meulana ulah aju kikituana ya ade heulana ka aju kikituana lain tungtung mah boga karomat jin newon baca ulah ieu mah keur carita batur ka guru teh modal kasih 3 tahun seng banyu-banyu nu aya di dinya wararangi makanya nyebutkeun Banyuwangi datanglah ka kuari ngaran lembur eta lembur banyu nah urang Banyuwangi na gitu nyaho kuari aya di dieu eta urang Banyuwangi nu ngararaji di dieu urang seuri nyana seuri mun ditanya jeung seuri keun seuri gemuyu we iya weruh teh bosan itu weruh gua gemuyu ya ngegemuyu doang kang gemuyu ya betul apa-apa lah caritaan lagi Banyuwangi
Kajaran geus bunga luar biasa lantaran banyu geus wangi, geus datang berarti ciri kamaripatan geus aya. Nah, ciri jabaulana Ishak teh bunga amarwata suta. Coba aya sayembara. Cek Raja Belambangan sahaja lemah anu bisa nyageurkeun putri kaula Dewi. Ya, kitu Sekar Dadu maka bakal dikawinkeun jeung anak kula jeung dibere kerajaan sapau. Eta nya di luhur gunung teuing. Iya, berarti dakwah ya jadi kuat ieu. Masya Allah. Turunnya nah ke Belambangan berhadapan jeung raja. Ternyata ngagoler anakna Dewi Sekar Dadu. Ieu teh geus berbagai dokter, geus berbagai dukun, berbagai tabib. Luar jeung dalam negeri, nyana geus ngutus jin jeung sagala rupa kita nyageurkeun teh cageus. Selalu bisa nyageurkeun, saha bae pokona dibere saparo kerajaan kawin anak kula nu ngaran Dewi Sekar Dadu. Nyana munajat ka Gusti-Gusti, jabanyu ge geus wararangi cakna. Manya awak kula teh diwangikeun ku Gusti dengan mukjizat para rasul, karomah para wali. Bere atuh abdi kukucuran karomati para wali. Jabukti geus jata abdi teh ieu geus ngawangikeun banyu nu aya di sekitar ieu. Malah ku abdi teh diganti ngaran sekitar ieu mah disebut Banyuwangi bae. Jadilah Banyuwangi. Sok mana nomor yang natah ieu. Langsung zikir ka Gusti Allah. Terus ruhanina dipetakeun teng seperti aya bantuan. Ragap tapi ulah antol. Timimiti dina sirah cuk kitu karomahna sok ragap tapi ulah antol berarti dikieun tak datang ka suku na jempol eta Dewi Sekar Dadu udan alhamdulillah eta raja kaget aja ibu udah hebat amat kieu ilmuna yang pikirkeun doang teh ngan ke lamun dirembur aya nu muriang kitu keun ku urang cak urang lembur mah edan anyar ya kitulah wali Allah subhanahu wa ta'ala budan tidinya langsung ditikahkeun diasupkeun Islam bapak nama kitu Raja Belambangan kita kawin terus ada diberi separuh kerajaan tidinya lah nyana dakwah terus di Banyuwangi dakwah alhamdulillah jelema arasup bisa nyeulah masjid musola majelis taklim terus anak buahna loba ngajar ngan singkat luar biasa 7 bulan keur hamil Dewi Sekar Dadu nyana teu kuat hayangna islamkeun mitoha datanglah ka mitoha jangan datang ke mitohana diajak asup Islam cak mitohana anak aing usia bawah tapi aing kudu ngajak aing mah teh heula tahu sia jeung aing ieu raja biadab jasa padahal mah raja teh kos kitu tah persis kos umar mau diteruskeun lah pokona mah raja-raja teh kar itu masyaallah Maulana Isa ieu lawan ulah tetap munajat nyana ka Gusti Allah begitu munajat ulah dilawan tah ai jeung wali mah kitu antara maju jeung mundurna kumaha ilham urang mah pandemo teh pokona asal aya duit bae berat geus tanya ka itu bau ieu Maulana Ishaq mah padahal mah wawanena anu luar biasa wani jeung raja teh lain wani leutik-leutik wani jasa geus dibere saparo kerajaan geus gabogaan kekuatan raja berarti Maulana Ishaq raja ngan minantu jadi raja lantaran dibere sabelah kerajaan sebelah Belambangan dibikeun kabeh ka Maulana Ishaq lantaran manehanana ieu ilham jang ngalawan raja nyarek kanan antep kada inditlah Maulana Ishaq indit deui ka lemburna ka ditu munajat ka Gusti Allah datang ka iraha abdi ieu kudu balik deui ka dieu ka Indonesia kebenaran ka 8 bulan wabah loba jasa penyakit anu teu bisa kapendung
Isuk penyakit sore pae, sore penyakitan isuk pae. Luar biasa. Nurutkeun cek ilmu kerajaan, ieu adalah pembawaan roh anu dikandung ku Dewi Sekardadu. Domatak nyana geus gabe-gabe ka anakna, sia geus Islam terus sabodo deuk untuk dia sabodo. Awas lamun Allah lahir ka dunia anak sia, icaeun sia mun teu dipikeun dibunuh jeung sia-sia. Itulah raja teh baheula mah ngabogaan ilmu gaib da modal kosara itu. Hitung-hitungan kebudahanana jeung kahinduanana eta orok. Datang ke 8 bulan, purohot lahir ke dunia. Lantaran putusan Raja Ayah, ikan dibungkuslah ku Dewi Sekardadu rapi, diasukeun ka peti persis kos Kangjeng Nabi Musa. Bawa ke laut, bawa ke pantai Banyuwangi dulu, dibawa ngangkeun cerik Dewi Sekardadu balik ke imah. Teu kuat neuleuh anak. Tetapi tiba-tiba ayat kekuatan batin, cak batin nak ya, ulah dicencerikan sebab etalah anu bakal teruskan perjuangan Bapak maneh. Masya Allah. Ya karena itu tah, ilmu kewalian teh perkara itu. Bunga Dewi Sekardadukeun, Bapak maneh teu bisa neruskeun lantaran izin meureun anjeun nu bakal neruskeun cerik di jero kamar ku bunga lantaran geus aya ilham. Terus ngangkleng orok datang ke Gresik. Di Gresik dirinya kapanggih ku seorang janda kaya ngaranna Nyi Ageng, dibawa ke imah. Sanggeus dibawa ke imah, bunga amat dididik, digede. Jadilah Sunan Gresik. Jadi Sunan Gresik teh putra Maulana Ishak eta teh nu tadina ngangkleng di laut. Kos itu teteh Sunan Gresik teh eta teh ngaranna Ainul Yakin atawa Raden Paku, julukan Raden Paku panjang mun dicaritakeun heulanan. Ieu mah Ainul Yakin lantaran ngabogaan keyakinan geus datang kana Ainul Yakin, pangluhurna yakin. Ainul Haq, ilmu yakin, Ainul Yakin, hakul yakin. Nyana diberi julukanana Ainul Yakin eta teh Raden Paku. Eta teh Sunan Gresik putra daripada Maulana Ishak. Jadi berarti anak raja. Kis raja aja di situ di Gresik teh Sunan Gresik teh jadi raja lantaran anak raja. Sunan Rohmat anak raja. Abdul Qadir teh Abdul Qadir. Jadi di dieu teh Sunan Gunung Jati anak raja Maulana Ishak berarti. Jadi ieu teh kabeh sunan wali sangan waya di urang, ieu adalah raja kabeh. Mun dicaritakeun moal anu saminggu. Raja kabeh anak raja tah. Beres ceritana terus nyana jadi raja di Gresik. Sunan Rahmat sesepuh na ieu pupus. Geus mencitak wali sangan nu aya harita teh geus jadi wali sanajan ngarorakeun nih. Jadi ieu suara Islam geus menggema ngan bukan mendunia saat eta. Eta teh tahun sekitar 1300-an, berarti kadieu tahun 1350-an. Tah eta Masehi, berarti 700 tahun yang silam. Begitu naon, musyawarah lah ayat 40 wali Allah hadir saat. Ketika Maulana Sunan Rahmat ampel maut, nah ieu 40 waliullah nu aya di urang 7. Sekitar eta aya deui nu termasuk wali sanga jumlah 20, nu ti luar negeri aya 20 hiji 40 hiji waliullah. Musyawarah netepkeun seorang raja. Jang orang ngadirikeun jang ngageugeuk Indonesia ngadirikeun Islam. Maka ditunjuklah Raden Patah Demak. Eta teh di beakna harita, di beak ketika Sunan Rahmat maut, di beakna Raden Patah. Jadi embung-embungan tetep bae. Raden Patah teh eta teh julukan ngaranna mah Hasan, boga adi ngaranna Husein. Eta teh anu kaditu tuh ka Kalimantan, panjang heula dongengna. Ngan bapak lantaran Maulana Ishak teh, Maulana Ishak kawin. Tah ieu geus kadinya bae jadi Raden Patah teh ngaranna mah Hasan. Ai adina Mas Santren sarua di Raden Sunan Rahmat ngan adina mah terus di Ampung raja ku Majapahit di dieu teh. Nah, Raden Hasan mah Patah teh dijuluki manehanana di beak kita jadi raja. Embung-embung ge daek bae terus jadilah raja. Mulailah tidinya bergerak
didukung ke seluruh wali-wali Allah supaya ngembangkan agama dakwahlah terus Jawa Timur, Jawa Barat, tadi Jawa Tengah, Jawa Barat, tadi Syarif Hidayatullah. Can aya Banten mah di teh lantaran Maulana Yusuf nanti kene sakarake keur dipendem kene Maulana Yusuf di kamar tuh menang keluar salila 7 bulan. Jadi ngadidik anaknya kok gitu urang mah ngadidik anaknya dibelikan es krim, somai, PS, wari geus baroga HP dipilih hiji di urung hiji. Jadi cara teu kumaha ngembangkeun agama lah. Urang mah aduh asana jara rau jeung daenan gitu ngaranna jeung masa kewalian. Tidinya lah bergerak dek masa keemasan Islam mendunia saat eta Demak Tinto terkenal mendunia di bawah Raden Patah. Mantak lamun urang maca didinya di Masjid Demak ukiran-ukiranana ngan hese lamun maca ukiran sama kudu aya darah seniman tina bahasana jeung ukiranana jeung soko-sokona soko teh artina itu tihang-tihangna nu kuari geus diganti aya kemonesan jeung kaahengan ketika ngabangun masjid eta teh lantaran ieu taqarrub heula ka Gusti Allah kita mawa hiji-hiji wali kita mawa tihang tadinya bari dibawana teu meunang dipanggul kuduna make jeung datang sorang. Jadi tangkal jati beresan untuk hiji wali. Nah inilah dengar kekuatan ilmu na dikirimkan ke itu sakumaha Presiden Saddam Hussein ngirim sekap. Jadi kirimkan, jadi dihadiahkan Bismillahirrahmanirrahim berangkat sorangan eta kademak. Luk, kita ya surat nadinya kiriman Raden Syahid. Ibadah luk kiriman Raden Syahid. Kiriman Syarif Hidayatullah kabeh tinggal hiji deui kakurangan tinggal hiji deui kakurangan tak itulah cari tanah. Nah iyalah jadi berarti kitu Gresik putra raja, Ampel putra raja, putra raja, terus tadi Syahid Raden Syahid ieu putra raja, kabilangu kabeh ieu teh putra raja Syarif Hidayatullah raja. Jadi raja nya jadi wali nya jadi raja. Kurang RT acan ya hese deh gue. Sama jadi itu udah teh keturunan gitu. Ulama teh mau keluar di Maulana Ibrahim Asmara jeung Maulana Isa. Tidinya lah 9 wali teh 48 kali anak, 48 kali minantu. Itu jauh tidinya kabeh oge. Jadi kita teh rombongan keluarga di 2 keluarga wali sangat keluar tina Ibrahim Asmara jeung Maulana Isa. Terus kadina anak incu moal teger agama lamun lain dicekal keturunan Kangjeng Rasul. Tetep bae kudu ku para habaib ngan anu lurus kana pangkat wali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ala kadar cerita ini meneruskan qad ja'akum burhanun mir rabbikum geus datang ka anjeun burhan seorang nabi seorang rasul nu ngaran Muhammad diteruskeun ku anak incuna burhan teh nu mantap masagi sagala rupana perang siap gelut siap ngajampe siap dakwah siap. Dis kekuatan anak ya, dis luar biasa lantaran boga keyakinan. Di mana anak lancan ngebogaan keyakinan, cabot dididik deui ku bapana. Wakat dakwah ya, ai kuarina, kuari anak leutik keneh titah dakwah disebut pidaci. Dek balanda kumaha tuh sudah balanda orok. Anu ngadengikeunana geus wisan. Kan oplok kabeh. Oploan nulis, kan apa oploan pidaci? Sekolah baca, tolong kagak sama itu. Nulis tulisan, lalu dakwah budak, atau budak lah tujuh dari sabira orok atuh. Jadi inggris kos itu kabe sebareres. Tak itulah Maulana Isa mau balik deka dia, mau lah di situ tinggal ayat keturunan nahungkul, terus kadi nupang sepuhna adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Terus gagal Tuhan putra, iya duka Banten Maulana Sultan Hasan
Hasanuddin. Tak ialah Maulana Hasanuddin ya lain bantrak-bantrakeun ilmu lantaran nyana dididik ku Syekh Hidayatullah waktu diberi ilmuna di Masjidil Haram di dieuna diasupkeun kana kantong jasa berangkat ka ditu dibere zikir yang 9 doang ulah napas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres dia tidak balik deui ka dieu sorangan. Gimana cek Moses dari Hidayatullah? Deku Mahibra baca zikir 9 kali. Ulah nama dibaca zikir 9 kali. Ya tak di Mekah hibar ke Banten kali. Mantak warigesnya. Ulah malang mobil kayak balik. Ayo coba hibar baca la ilaha illallah 9 kali coba. Aja udah bengkean gigituan. Masya Allah. Saya cerita wali laya di urang baik. Ini minjahatil ilmu lain minjahati. Oke bareng jeung sejarahna geus engke Syekh Hidayatullah nyekel ilmu tarekatna naon aya teh aya data-datana wali nu ka manana malupat data-data. Syekh Maulana Hasanuddin nyekel tarekatna naon ngembangkeun di Banten teh aya kabeh nu mantak kuari teh putus. Tarekat Syekh Maulana Hasanuddin kajenting ditu bagus di Banten putus. Lain lalagaan putus, segede tu bagus mana bae. Ilmu Maulana Hasanuddin putus. Mantap lu gemah. Kok bisa jawab gitu? Kan ditulis. Lamun aya muridna ditulis, mun aya muridna ditulis. Tah, datang ka Kiai anu, geus ka dieu teh. Lantaran hese neangan si muridenan. Di Sunan Ampel nyekel tarekat naon ka mana loyogna Sunan Kudus. Nah ieu teh nyekel tarekat naon ka mana loyogna aya kabeh ge. Kemudian Naturadan Syahid Sunan Kalijaga. Nah ieu tarekatna naon ka mana loyogna ieu teh nu araya diurang teh kaluar ti dinya kabeh oge. Mantap teh ayalah anu anyar datang ka urang dibawa ku Syekh Abdul Karim. Kiai Ahmad Khatib Samad ialah tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Eta dibawa ku Syekh Abdul Karim ka Banten lah putus Banten. Tarekat Syekh Maulana Hasanuddin diganti ku tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah larina ka dieu ka Banten terus berkembang teh nu ka Cirebon aya nu ka Garut aya hanya 3 jelema baheula teh. Terus dikembangkeun di dieu kuari ge geus termasuk putus lantaran neangan muridna. Ketika baheula Said Abdul Qadir teh mazantren di Sunan Rahmat eta teh terakhir kumaha ieu teh konsep supaya ieu agama maju hiji bae ulah hayang dibere cek Sunan Rahmat ulah ngarep-ngarep dibere putus pepegatan jeung dunia jeung jelema ulah aya di jero hate hiji bae nu aya ngacik di jero hate teh Allah bae sakitu tah eta lamun bisa eta kembangkeun agama di mana bae mun can bisa eta kajin ku kumaha ge siang ngembangkeun agama mempele. Eta teh hese datang ka keluarga teh lantaran eueuh pernah bukakeun sejarah pesantren mah kitu tah terakhir Maulana Syekh Hidayatullah. Syekh Hidayatullah eta Sunan Kalijaga teh kita guguru kadinya. Syekh Hidayatullah teh sepuh, teu narima cekna. Ieu mah aya hiji jelema ngaranna Said teu narima barang dibejakeun keturunan anu oh ieu mah dulur. Atuh pada kakara dididik ta eta teh perpaduan ilmu nu dituju ilmu nu dihijikeun memantak luar biasa Raden Syahid. Nah Sunan Kalijaga menyanyi bisa, ngawayang bisa, nyanama terus dakwah bisa. Tah eta teh tidinya. Jadi ngalalakon kula menyaritakeun wayang hiji-hiji wayang nyaho. Lantaran atuh tidi teh aya tidak ilmu kawalianana tah. Ieu teh ngaranna teh timimitingna kitu aslina. Kemudian hiji di negara naon ngaranna? Atuh sia mah datang tong-tong meureun jadi nyarah. Geus lamun dina ilmu pawayangan mah diganti ke ngaranna diganti Kanjeng Nabi Adam ke boga anak ngaranna kitu lain ngaran anu biasa ngaranna terus datang ke Arjuna datang ke Semar eta teh wali yang diganti ngaran di ilmu pawayangan
Kitu teh aya Sang Yang Wenang, Sang Yang Wening. Eta teh anak Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam boga ngaranna anakna Sang Yang Wenang. Boga anak deui ngaranna Sang Yang Wening. Boga anak deui ka dieu ngaranna teh Ngastina. Boga anak deui ka dieu ngaranna Arjuna. Boga anak deui ka terus. Eta teh ngaran pawayangan ngaran landihan kawalian. Oh, ti ditu udah coba teangan dina sejarah Kangjeng Nabi Adam boga anak ngaranna Sang Yang Wenang jauh. Ulang-ulang Sang Yang Wening jauh. Eta mah teh lamun teu nyaho dibahayaeun kos kitu teh. Dihadiahan ku urang ila rugi Sang Yang Wenang, Sang Yang Wening. Ai nyaho mah ti ditu lah salusulah. Oh, yang lamun teu nyaho ulah. Bahaya kan udah datangna ke nya. Aduh. Tak gitu, dia inget terus dia mau diceritakan Gus Dur tina Jakat Tingkir, mantak nyana ketika ngobrol di Jakarta, tak baik ngobrolkan kula, itu saudara saya. Kagetan, malah orang Tangerang diajakan ngobrol, nah itu saudara saya. Tidak lihat itu saudara saya, Kiruci itu saudara saya, kira-kira. Bingung. Lantaran atupan Kiai Bapak Gus Dur masa, Kiai Wahid Putra. Gaya hasil atari nyarawan turunanana aika dia nembusa ke mana tapi nyahuan nyana tak Gus Dur mah langsung darah biru kerajaanna dihijikeun ku nyana itu saudara saya nyana nyaritakeun di Banten saudara ya dua cak nyana teh barang tak jar rampung nah kitulah jelema-jelema anu luar biasa teka luar tina ruang lingkup wali sanga kabeh luar tina ruang lingkup wali sanga jadi ngan moal tak itulah nuantak ieu teh bakal aya deui ge bakal aya nu jadi raja kuari keur na dididik ieu turunan teh Jakat Tingkir kan urang mah nyaona Jakat Tingkir teh di film sih saha nu sabenerna Jakat Tembung Jakat Tingkir teh nu sabenerna tah ieu tidak sejarah kewalian ke iraha bae ku kula dibongkar ira tak nah itu julukan-julukanan mentek Arjuna teh Semar teh kemudian Sami Aji teh kemudian si Cepot si Gareng si Udel eta ngastina teh dari negara aslinya mangaran jelema wali ngastina teh ngan kulantaran manehanna nama istimewa jelemana keur waktu hirupna aya dongeng ngastina teh mantak dia mah nongton teh jauh ti dituna lah kerja dan mantap diceritakan minggu hari bakal nahaol Senin Selasa kula insyaallah bakal zarah keliling Wali Sanga nu tadina 2 bus wari geus aya 7 bus bakal ngadaharna kumaha eta 7 bus keliling Wali Sanga ge ka ditu kadang-kadang kula sok dongeng kadang-kadang ngaimbung atuh teu bae ieu bae kuari dicukupkeun ta dongeng Wali Sanga ala kadar kos kitu. Terus sejarah kepesantren mah moal keluar ti Wali Sanga. Asal keluar ti sejarah Wali Sanga dikutuk. Sebab geus aya ti dituna wali-wali teh ieu nyumpahan mantap kula osok harangas bae ge ka kiai-kiai anu ngangsong-ngangsongkeun proposal kena sumpah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskeun sarta ulah keterlaluan teuing bae. Tak kadina mah teu pati dijelaskeun. Ieu teh boga sumpah geus kembangkeun agama melalui pondok pesantren salaf kudu ulah kos kitu kudu kena sumpah terkutuk bahayana luar biasa ieu mah doa wali Allah di urang moal gede agama di urang dicekel ku kiai-kiai salaf nu kiaina selalu kos kitu sumpah-sumpahna ge jelas eta aya 10 bahasa waliullah di antara kalimusodo teh sok aya di pawayangan ge eta teh senjata wali di antarana kalimusodo lumpang ka mana bae ge kudu mawa senjata kalimusodo dua kalimat syahadat diganti kurang Jawa Raden Syahid ngaranna jadi kalimusodo aya 10 bahasa wali nu di Jawa insyaallah kayak kukula hiji-hiji dan naon aya kabeh ge ieu di ilmu sejarah kewalian kabeh ge aya tigal urang nyawa tah nu ngageugeul Banten bae ge urang asup ka Pasar Rau di dinya teh aya nu gaib kudu salam heula itu asup ka Kesultanan kudu aya kula sok dongeng bae ge sarua ka Cirebon ge nu ngageugeul na teh ngan nyana kuari keur ceurik bae sababaraha kerajaan gaib kuari ceurik
lantaran kita disampaikan ku ari ieu ka umat kok kararieu amat ieu kiai-kiai da isa ka sakitu disampaikan tegas sampaikan sakitu doang tah geus puguh pamarentah ieu kiai-kiai kok kararieu amat kareurik ieu teh gaib kerajaan-kerajaan kareurik tah ieu teh kunaon kararieu matak bekiciut bae bekiciut ulah diharapkeun agama selama kiai na teu boga keyakinan anu luar biasa ka Allah subhanahu qad ja'akum burhanum mir rabbikum geus datang ka ranjeun kabeh burhan yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzalna ilaikum nuran mubina nurunkeun ka ulan wagung ka ranjeun kami nuran mubina kana cahaya anu nyatayane Al-Qur'anul cukup atuh jang utak ngatik politik cukup atuh jang utar atur ekonomi cukup atuh jang utar atur budaya Quran kitab nu langsung tinu bogana Allah subhanahu wa ta'ala. Urang mah Quran teu pati dibaca-baca tapi Belanda, itu Belanda, buku Amerika, buku Rusdi dan lain-lain sebagainya. Khusu amat bacaanana. Eta teh anda Quran mah teu kaharti, atuh lamun teu kaharti teh cak Allah kudu ngarti. Kudu ngarti atuh dia sia geus baheula teh maca Quran teu ngarti, pang sakola sia jadi ngarti, atuh supaya ngarti sia kana Al-Qur'an. Mondok atuh berarti geus urang teu mondok teh doraka kabeh. Lantaran itu bisa maca Quran, itu bisa ngahatikeun Quran. Cak Allah, sabaraha aing umur katia? Hah? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dipake naon datang ka teu bisa maca Quran acan sia? Hah? Apakah aing salah kasia mere umur 60 anu kusia digunakeun dan nonton TV roe? Hah? Tuh salah aing, lelok sia itu. Geus kumaha urang teu berdaya? Salah urang umur 70 tahun teu bisa maca Quran. Mata keren, datanglah aing memaca Quran teu bisa, ngahartikeun teu bisa, aing mamaningan ngadengekeun bae di silawak ja Quran keneh. Balik, mawa udut coba tah. Saya geus ngadengekeun geus alhamdulillahirabbil alamin, sadar diri maca aing teu bisa, lamun bisa maca teh Quran teh. Ulah datang ka eleh jeung majalah. Kok aing maca majalah mah daek, maca Quran daek. Kok aing maca Quran teu daek sih? Tanyakeun ka diri urang, goblok amat siawak diberi umur, diberi kesempatan, diberi harta, diberi nyawa, diberi sehat, teu daek maca Quran. Goblok siawak. Atuh nyerekanan awak urang. Atuh cai Ibnu Arabi keur neuleukeun jelema keur ngajegeran kuda. Cepet. Ibu naon kuda akal. Mata ieu kulit sakanan. Coba ka dieu. Cek Ibnu Arabi teh, coba ka dieu teh pecutna. Da dilanjut ka dieu. Dicekalan pundukna teh si jelema. Kunyana dijegeran, jeger. Pada naon dia kiai? Jeger. Geus gogoleran geus kunaon abdi ieu? Kunaon salah naon? Mendingan nyepretan sia daripada kuda. Emang kurang gitu? Kuda mah dicepretan ngan nakal doang. Sia mah tidak salah ka Allah nakal. Mending kuari. Tekena berobat sih. Kecuali Allah mah. Masya Allah luar biasa ngadidik murid teh seperti eta. Namun kuari kukula di jegeran atau bahan kula dilaporkan ke polisi. Si uci cenah nampilingan aing laporkan ke polisi. Padahal mah keur dididik. Jeger sia bungan teu daek salat. Jeger sia bungan teu daek zakat. Jeger. Terus kieu Pak. Polsek. Oh, ai bagala balain kieu kurang ieu kiai, kunaon kieu? Bongan sia teu daek salat daripada sia nyeperkan kuda nu ngakal mending sia lantaran sia ngakal ka Allah. Tuh nurut tah, murid bagala mah kitu teh nurut. Murid gua dicoba, oh, ngejebrusun guru tadi. Oh, sadar murid gua mah kada itu mantap kula lagi atuh nampiling. Mumbah daripada nampilingan murid mending nampilingan urang teh sorangan ge. Nampilingan tuh ya Quran coba. Masya Allah kunaon ieu ditoler-toler. Padahal ketika kurang dibaca kemudian dihartikeun luar biasa. Diceritakeun naon? Ketika kurang dibongkar sejarah nu baheula zaman Kanjeng Nabi Ibrahim, zaman Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi datang ka musyrikin, munafikin, Yahudi, araya kabeh di Al-Qur'an.
Ketika jaritakeun perpolitikan, aya kabeh di Al-Qur'an. Ketika jaritakeun perekonomian, aya kabeh di Al-Qur'an. Bener, batil kabeh. Nek macaan kitab mana deui atuh cukup ya Nurul Mubin. Atuh mata tahun dibaca. Masya Allah. Bukan kedua zaman yang amani maka anak penjelman wariman orang ya orang. Alhamdulillah orang iman ka Allah wa tasamu bihi nyekelan ka Gusti Allah, nyekelan ka Gusti Allah, teh nyekelan aturan-aturan Gusti Allah nu diatur ku Al-Qur'anul Karim. Kalau dia pemerintah mah saparo, nyekelan saparo itu saparo. Anu lain pemerintah mah nyekelan dia jadi baca dengan nyekelan doang. Bukan nyekelan tapi beli dibaca dan ieu urang mah hayang wa tasamu bihi nyekel pageus cak Quran haram cak Quran halal cak Quran makruh cak Quran aya kumaha Al-Qur'an we geus wa tasamu bihi cak Quran geus tawar menawar cak Quran pula henteu cak Quran wajib ya cak Quran sunnah geus tawar menawar wa tasamu bihi ieu jadi bolos mutlak Al-Qur'an teh aya tawar menawar. Sama sekali. Nah, lamun jelema iman ka Allah, nyekelan ka Gusti Allah Al-Qur'an dipake fasayudkhuluhum fi rahmatin. Jaga di akhirat bakal diasupkeun ka surga Allah nu pinuh ku rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin jaba di tuna wa fadlin dibere fadl ku Gusti Allah ya nek malah ainun rat wala udunun samiah. Bahkan wa yahdihim ila ilaihi siratam mustaqimah. Dibimbing ku Allah ilahi dika Allah kan diberi hidayah menuju siratal mustaqimah di dunia beragama Islam bersyariat lantaran orang ngaji cinta ke Allah naik bertorekat lantaran norekat mah bener naik deh berhakikat iyalah hidayah ngarana di dunia kene geus jadi surga. Oh, mau di akhirat mana mataknya nama paeh jeung teu paeh teh akur bae lantaran geus jadi surga di dunia na mangga nyangakeun ka Gusti Allah sadaya-daya. Mantak walimah lain mah tapi yantakiluna hanya pindah alam doang. Mantak urang make hadiah ka para wali Allah teu maot walimah mantak waya apa waya anjab. Tah eta waya sadat eta teh maraot cenah mah aktob anjab sadak jeung sajabana rijalallah ibadallah. Nah eta teh gituna nah eta teh lantaran teu maot mantak dijieun lah. Kita eta siiran si Abdul Qadir rijalallah ibadallah gituna. Ayeuna bari urang maca salamna aya salam-salam khusus teu maot matak sering wali Allah mah ketika assalamualaikum ya auliya Allah jol Waalaikumsalam. Datang ke dia ngobrol. Apa kabar? Biasa deh. Mantak aya nu sapoa walianan. Oh keur eueuh cenah ku ari mah. Urang balik dikeun ka mana? Nya keur ngabaso gitu. Walianan centrungkeun apa kuluna. Diajak walian cenah sepi di dieu lagi. Kumaha nu kitu lah. Sajang kumaha aja ulah meng geus. Sebab cilok dedeja apa gitu mah sorangan kayak oker ayahnya nah kan jeung cilok mun tembong-tembong batal mun tembong-tembong wa yastaftunaka wallahu a'lam bissawab. Jadi orang ngaji dah cukup sakieu minggu urang zikiran siapkan tasbihna kenceng mawana noloba dagang ka dieu jual kahiji nomor kedua ba'da haul urang libur saminggu berikutna minggu berikutna kakarak urang ngaji deui mudah-mudahan urang kabehan dibere panjang umur diberi sehat ku Gusti Allah, diberi jembar ku Gusti Allah, jembar hati, jembar dunia, jembar segala-galana, dihijikeun jeung para wali-wali Allah, disalametkeun di dunia wal akhirat, di barakati umul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله wasahbihi ajmain. Etik informasi sakumaha biasa urang kitu sok marawacai besi pohodongna sok marawacai mawana saurang hiji. Jang urang kene jadi urang saurang hiji, jang urang kene yang semata mengawana sadut atau itu masalah. Masa mobil oh masalah. Yang iya mah besing kita diucai marawacai. Ngan eta aya sasakalana Tuhan Sabdo Qadir macai itu ya. Ya dongeng setik. Jadi setik ya mah jadi Tuhan Sabdo Qadir bahwa mun aya kula mentaka kula mun eueuh kula caknya netah los cokotan tai berarti. Kebelah dituna caina berak jukut sekitar masjid gula los daharan. Bari ge pernah naon los aya jadi mbak mah. Eta cai teh ke gua ge. Tidak sakit iyalah aya karomah. Jam cai kadarnya jeung sajabat-sajabana dipersilakeun urang ngaramat ka Allah alhamdulillah